dalam rangka mudik aing teh nempukan balong ya mumpung ke kampung duh numpang nempo tapi anger kene lauk nama perubahan itu lauk teh aing capek-capek di kota nempo balong kali ya tuh perubahan lauk teh letik jeung letik wae aing padahal ku aing di Paraban ngapoe ya teh kumaha yang gede euy nya ku aing kudu dikawinkeun jeung gajah mah letik kan buat lauk lagi aduh aing lah genting capek-capek ngurusan lauk pening kene ngopi we aing mah dah yang senang ieu kaulin ka dieu teh lah Oke. lain hayang nempo lauk-lauk ting aing teh lah yang ngopi we kieu aing ngahuleung sorangan ya udah di mah aing mikirkeun usaha jeung usaha hantam aing capek hantam nguruskeun dunya aing ngalodar gitu mau dunia ieu lah dan ini dibawa bos dunia teu aing aing dalam rangka nyantai we kieu lah capek aing hirup di dunia we jeung di dunia lah mungkin ya Solo, aduh kabarana ya jarempling kieu. Solo. Ah, kebenaran. Aya Pak Haji, sok biasa sok ngaborong Pak Haji ya. Solo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh Pak Haji nuju nyantainya. Aduh. Mama nawian Pak Haji aduh abi tos. Aduh, sabaraha kilo lebang di ditu tuh. Kayak tepanjang-panjang suluh. Manawi Pak Haji aduh. Peryogi suluh kanggo di bumi. Jang naon aing mah teu butuh. Ih, mah suluhna saya Pak Haji nu abdi mah. Wah, aing keur suluh abdi mah tiasa hurung Pak Haji ya. Wah, antos we. Diduruk teh hurung pasti mah. Atunya heueuh suluh mah diduruk hurung. Ih, teteh abdi mah benten pokona mah. Aing keur nyantai aya we. Aduh mah. Ieu aing Tulungan abi Pak Haji aduh, abi tos ngider tos cara ranggeus suku aduh. lain haji aing teh ye, lain haji. Oh, eta ningali eta nampan abi ningali. Kopeah. Oh, Mah heueuh haji. Mohon. Ieu awakna mah aing juragan. Oh, jadi abi kedah kumaha tuh nyebatnya? Juragan haji. Oh, juragan haji. Balik ka Mekah teh aya 1000 balikna. Oh, abi ge sering ka Mekah mah Pak Haji. Sering abi ka Mekah mah, meser minyak seungit abi ka Mekah teh nya. Meser naon teh namanya teh nya? Tasbe abis suka Mekah abi ge. Eta seket itu sanes seket kelurahan Mekah ge. Seket kantor kelurahan. Nya toko ieu mah mun tas lautan Mekahna geus ya mah eta mah toko. Aduh, aing mah itu. Abi mah sering ka toko Mekah ieu mah. Mekah nu jauh timur tengah. Oh, aduh. Oh, Pak Haji mah kadang-kadang itu Pak juragan haji nya. Aduh, salah Pak tuh abi. Aduh. Nya moal bisa mane mah ongkosna ge. Oh, sabaraha cacing 2000 kan itu. Moal bisa. Oh no. Saurang wae ayeuna 60 juta. Aduh, eta sakumaha duit 60 juta Pak Haji teh can ningali. Mana lamun kali itu kudu ngajual imah heula. Aduh, abi mah bumi ge teu gaduh Pak Haji duh. Kontrak abi mah bumi ge lah teu gaduh Ya naon ieu duh. Tahun tah. Euy. Ya gaduh Pak Haji saya terus abi wah. Amun masak nganggo ieu pasti sanggup ge asak we. Nganggo suhu ieu mah. Amun ngagoreng pasti asak di sami. Heuh aing setelah make nu kitu pamajikan aing meureun ke kalah digebugeun ka aing make nyanggo make nu kitu mah ku pamajikan aing. Tuh Pak Haji sekali-sekali mah Pak Haji. Masak nganggo suluh kitu nging nganggo naon namina teh nganggo setrum wae. Nganggo ieu lah. Saya Pak Haji ieu mah. Suluh ti abdi moal gagal pasti hurung lah. Kaur aing keur nyantai. Pak Haji malah seuri atuh Pak Haji. Tulungan abi Pak Haji yo. Aing teh ditu capek hareuna. Aya we gangguan ieu euy. Keunah gampi Pak Haji malah ke sok gantosan deui Pak Haji. Sumbeun suluh abi mah sararae. Wah, agung jabat tuh. Wah, ieu mah tiasa 2 minggu Pak Haji. Sange. Ya. Sana saya Pak Haji tuh sabaraha kali sih? Ka mana teh? Ka Mekah teh. Antem we haji-haji wae tuh sia teh. Naon sih ilap dia abi teh? Juragan haji. Oh, mun aduh hapunten Pak Haji. Tuh juragan haji. Juragan haji. Juragan haji nya. Mun tapi teh Beubeul aing dobelnya. juragan haji. Juragan haji. Aduh, henteu sok hilapan.
San saya balik Pak Juragan Haji tuh sabara uihan sih Kak itu teh Kak namanya ka Mekah teh. Maka itu ngaing malah Aya 500. leuwih aing bulak balik lagi leuwih aing mah. 1000-nya. Nah, mun 1000 balik 1000. kana mah aya aing ke Ayanya. Mekah. Tah tuh Pak Haji tuh 10 1000 Pak Juragan Haji 1000 balik Kak. Mekah mah tuh Pak Haji Pak Juragan. Artis nu pangatrena heuh di Indonesia Hah? kan ngajaran 1000 balik. Cacan kadang musinya BJ euy. Juragan Haji Wungkul Juragan Haji Wungkulnya. Atuh ai kitu mah Di Pak Juragan Indonesia artis kan ngajaran aya nu 1000 Sih. balik. Juragan Haji Wungkul ya no. can Nu kadang ngajaran BJ, ke Arab Hmm. 1000 balik mah. 1000 balik mah nya. Heeh. Punya sih. Tah manawi eta tuh Pak Juragan Hajinya ieu mah. Atuh peser ieu tos sulah abi 60 juta we nya. Tah Pak Juragan Haji mah tos ribuan balik ieu kan itu. Ya suluh hayang ke 10 juta. Ieu aduh kan abi ge Pak Juragan Haji hoyong kan itu sami hoyong ka Mekah abi ge. Nu kieu patut hayang ke 10 juta. Ih kamari di itu anu nawis 30 miliar teh dipasikeun ku abi ya suluh. Ieu mah ka peda ka Pak Juragan Haji we lah. Geus ini aing puyeng Iya. ya aduh aing keur istirahat ini. Sudah Pak Haji 60. Geus gampang ke teng dibeli nu kieu mah aing da teu butuh. Kan Ih. bere duit mah ku aing transferkeun Aing mah. kana dana. Ih Sok ini Atuh- tuh aing puyeng atuh ya. ieu tuh sareng itu tuh peser sareng tangka kalapana abi gaduh ditu. Sok gampang sok. Nomor HP we jeung alamat maneh ku aing kan ditransfer ya. Ai HP babi teu gaduh. Aing keur ngeunah ngaganggu wae jelema aduh. Pak Juragan Haji mah pan abi hoyong ka ditu ka Mekah Pak Juragan Haji atuh lah peser we. Gampang dong jual-jual ka aing mah gampang nu kieu mah. Oh, bade di berangkatkeun abi ka ditu. Heeh geus. Piceun nu kieu mah aduh, pokona transfer kurang. Butuh Tapi- sabaraha cuma nih ah. Atuh pokona abi sapuratina nya pan ditu teh meureun ka ditu ongkos sagala rupiahnya. Gampang lah. Mun Naik kapal aing nu sorangan tuh. apa? Heeh. Apa abi sieun mabok nak kapal moanya misi utah abi kumaha tah di ditu. Gampang hayang mabok mah ulah hayang mabok mah. Kumaha tah Pak Juragan Haji tah? Gegesna capit. Aduh, Tah sok aing mah. da eta pasti mau mabok mah Moal gegesna capit di Indonesia mulai di di Jakarta. Oh. Bukan ke Arab gegesna capit. Gegesna. Moal mabok. Moalnya. Moal. Pamit aya senawi yo sapatu di gege. Teu naon. Naon tiasanya? Oh, Nah, tuh mun. sepatu teu naon geus kira ini dia aing puyeng duh. Aing Terus nyata Pak Hajinya, Pak Juragan Hajinya kayak abi ka dieu nya. pokona mah ku aing transfer ya. Asik euy ka Mekah euy. Heuh Jung. Atuh nuhun Pak Juragan Hajinya. Usah heuh kitu Juragan Haji. Juragan Hajinya. Heuh. Assalamualaikum Pak Juragan Haji. Ah, Waalaikumsalam. sarulo. Sarulo. Wah, aing aya wae aing jelema teh. Ngalieur ku duit. Aduh, aing ngalerakeun pisan baralangsak pisan euy orang Indonesia. Ah, aing mah. Makana hirup teh gerak kawas aing. Segala aya, balong aya. Duit mah aing wah, semua kawadahan aing mah. Mah. Coba aing mah ngareunah li ladang korupsi. Ladang bisnis aing mah. Dawegan aduh iya jualan dawegan 2 game nih hese ngajualna pada hama lah ngeunah ya tengah poe ereng-erengan murah minum cai dawegan tah kabeneran ya si Akang guys si gana jelema beungar moal kantong tuh wah bener ieu mah punten Kang bade dawegan Kang Kang emang aing kangkung teh. naon atuh Kang punten atuh Yo, katempo yo plat bodas. oh haji Haji aing teh. oh haji Kang Juragan Haji. oh juragan haji Kang Heuh. Kang deui wae maneh teh. naon atuh Haji, juragan Haji. oh mun atuh juragan haji ieu bade moal dawegannya mumpung aduh piraku Gitu juragan naon haji ieu we. mah moal meser dawegan sakitu meni sae kieu keneh ieu anyar ngala juragan haji Basa nu edan ieu bae dieu aing ni puyeng aing di teh tadi. ih eta teh karomah juragan haji anu seueur artos jadi seueur tukang dagang nu ka dieu Da kurang nyenget udud deui aing duh di dieu ye aya we nu ngaganggu aing yang bade meser moal Kang juragan haji teu kadenge di teh tadi juragan. Juragan Haji. punten atuh juragan haji Kang Ngagejeret aing kungkang-ngangkang mah. iya atuh ieu dawegan peser 2 atuh meni ieu peser pisan 2 nah teu aya deui ieu gen piraku Oh, tapi euy siga ngeunah tah euy eta tah. tanya sok Hiji we hiji. Tah, no eta hiji. ngan awis ieu teh Kang
Sok sabaraha nah ulah ngobrol soal duit jeung urang mah. Lumayan lah, abis ya kanggo ongkos abi teh duit teh tebih. Ka mana kitu? Bade ka Sumedang abi teh. Maksud di dia naon? Gawe apa? Kabur ka dia teh? Abi mah jalan-jalan we Mariana nu beunghar kitu. Aing mah aya jalan-jalan mau duit. Yo. Kawas urang mau duit. Jalan-jalan teh mau duit eta ngajual nu kitu. Nah, sugan we kitu ieu peser dipeser Geus sok dibeli sabaraha sok hayangna sok teh neun. Sabaraha tah? Ngeunah bener. Hoyong 10 we Kang. Berapa? 10. 10.000. 10 juta Kang. 10 juta. Naon? Aduh, aing tadi 60 juta aing nu ngajual suluk. Anjis bener ya aredan jelema deubeh ieu. Ye, ieu mah benten sareng sulu ieu mah matak nyehatkeun ai sulu mah matak kahuruan. 10 juta da wegan 2 siki. Nuhun 2 siki. Benten ieu mah. Piraku juragan haji teu tiasa kemeser dawegan kadar 10 juta artos kan seueur. Juragan haji mah piraku tos 2 titel juragan seueur artos haji tos ka ditu tebih. Sok dibeli. Nuhun atuh. Tapi pesek aing mah pangmesekeun. Teu aya bedogna tuh kumaha tuh juragan haji. Terus aing ngadahanna kumaha? Digorogot teh ku juragan haji. Ngaledek sia mah ka ieu tempo aing teh huntu eueuhan. Iya atuh Nya udah digorogot ku aing. Jadi aya bedogna kumaha Aing mah teh apa? Tara digawe ini di mana-mana ge aing nyaho tinggal nguyup ngadahar aing mah. Juragan haji. Sakali-kali atuh juragan haji ngetes ilmu atuh. Gorogot gitu. Ngahina teh ngagorogot. Eta boyo huntu aing eueuhan. Mohon katingali da tap mumpung teu aya wawasan digorogot mah tiasa geura sok juragan haji. Geus sembung teh apal aing mah. Neangan bedogna. Aing nyaho minum we pokona ku aing beli tanya sok 90 juta ge ku aing beli. Sok. Duh. Atuh digorogot teh juragan haji atuh sakali-kali mah juragan haji. Iya duitnya kumaha 10 juta meni gede-gede teuing da aing teh mau duit cash. Lah bios transfer. Mohon. Sok lah. Gampang we transfer. Siap juragan haji. Kana dana. Kana naon? Kana naon we juragan haji lah. Sok ku aing transfer. Kana jandela, kana panto mangga lah juragan haji. Tah, coba mulai ngacaprak. Nah, kana naon da abi mah teu gaduh HP atuh. Terus ku aing teu mau duit cash ieu kumaha ya? Tah kana naon kana panto ke kana jandela kana pos tiasa gitu juragan haji. Lalieur jalma beh dieu aing sorak ya. Geus pokona ku aing dibeli ya. Mohon tuh juragan haji. Sok ini aing keur nih yang kayak di dahar ku aing ya. Dah. Jangan bedogna aing. Ya arek kumaha aing. Beuy kalapa. Daogan nginumna aing kudu gegel ku aing huntuan aing mah mana nu mau bedog ieu. Mesek kumaha ya aing duh. Bah, sehet. Mogok yo. Penyak kelapa bolong dia ke aing tawarkan 10 juta. Nipu atas si bebel ku aing. Kadia. Saya nipu ka aing. Aya naon juragan haji? Iya kelapa bolong. Dijual ka aing sia teh. Goblok ieu jelema, dasar jelema edan bisa teh. Untung aing tan transfer. Keset geus teh ka aing nipu. Aduh, aing eta juragan haji sakitu kalapa alus dialungkeun. Parah juragan hajina.